كلهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumis sa'at, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun kullun nasi yaumal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum syubba'un la ju'alahum wa la 'atsha. Shadaqallahul azim. Puja kali puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu halaladir jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Al mukarramun, para kiai saumumna kiai anu halaladir wong ieu, bil khusus kiai kampung setempat, oge wabil khusus guru urang anu tisempureun anu kabeneran ngaranna akur jeung kula, padahal mah tugas teu kudu manggil kula nyana we sarua bae. Urang daroakeun mudah-mudahan para kiai para guru-guru urang sing para ranjang umur anu bararokah, pejabat pemerintah setempat kuji simkuring dipika hormat, teristimewa para panitia penyelenggara acara anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan sabada ngayakeun acara masyarakat kampung naon ieu, masyarakat kampung Sempureun sing dijadikeun masyarakat anu ahli ibadah.
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakedeung deui urang baris kadatangan tatamu anu mana ieu tatamu sangat luar biasa. Bahkan ieu tatamu datangna satahun sakali. Ari tatamu alias semah kumaha nu boga imah. Lamun nu boga imah someah tamu bakal betah. Lamun nu boga imahna judes bari jeung cuek tidak peduli ka tamu maka tamu moal betah. Saha tamuna bulan Ramadan. Bulan Ramadan sapoe deui gogorowokan. Cek bulan Ramadan hei budak sempureun hilir apa girang ya? Hei urang sempureun girang nu dareugel. Cek Ramadan lain cek aing. Ih, gitu kumaha gitu. Ya bener gedul kabeh banget kieu mah. Oi, urang sempureun hilir, urang sempureun girang nu dareugel. Aing isukan datang. Geura sambut ku sia cek Ramadan. Lamun sia nyambutna bener-bener aing datang, aing bakal betah. Tapi lamun sia nyambutna biasa bae, aing moal betah. Maka sabab sakitu ibu bapak jamaah sadaya moga-moga sadaya panjang umur, diberi taufik hidayah sehingga orang bisa nyambut bulan Ramadan dieusi ku ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sapoe deui ka lebaran Ramadan gogorowokan deui. Cek Ramadan hei urang sempureun hilir pileuleyan paturai patepang deui. Lamun sia panjang umur jeung aing panggih deui taun hareup. Tapi lamun sia pendek umur teu panggih deui jeung aing, sia lalawora. Kamari puasa nu dipasinikeun daging bae jeung kue. Jeung meuli baju. Sugan aya urang sempureun girang, ya Allah Gusti. Tahun ieu mah abdi teh hayang hatam Quran gampang cara dengdengeun 3 kali 5 kali balik mah. Atuh abdi mah hatam teh sakali-sakali Gusti. Hayang amat abdi maca sholawat 100.000 puasa Ramadan ieu mah jabisi tahun hareup mah abdi teh teu panggih deui. Jaka meureun teh abdi teu nyampe maca sholawat sakitu. Hayang amat abdi maca istighfar 100.000. Masya Allah. Lamun orang nyambut tanpa segitu maka Ramadan bakal betah. Cirina betah iya tanggal sabaraha kuari tanggal 17. Masya Allah teka rasa geus tanggal 17 deui be ya Allah Gusti nu agung ieu abdi ibadah perubahan ya Allah. Gusti bere topik hidayah atuh abdi alhamdulillah sakieu mah abdi daek maca Quran, daek maca sholawat, daek maca istighfar. Ya Allah sakedeung deui Ramadan baris pamit Gusti ti abdi parinan Gusti abdi hidayah taufik. Eta ciri Ramadan betah di urangna nyambutna bener-bener. Bu salagir jauh mata kayu ayeuna orang di bulan Sya'ban ieu memeh bulan Ramadan hayu ayeuna orang atuh geura roba akhlak saeutik memeh Ramadan akuari teh bulan ruah ari fadilahna bulan ruah bapak-bapak ibu-ibu eta teh litat hiril qalbi pikeun ngabersihkeun hate urang. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan ruah lantaran kadituna jeung nyang hareupan bulan suci Ramadan. Ari fadilahna Ramadan litat hirir ruh pikeun ngabersihkeun ruh urang ka Allah Subhanahu. Kumaha ruhna rek bersih lamun hatena kotor keneh.
kumaha hate narek bersih mun kalakuan anggota badana masih keneh kotor, maka kamari geus kaliwat bulan Rajab fadilah nalitat hiril badan pikeun ngabersihkeun anggota badan, lamun bulan ruah pikeun ngabersihkeun hate, lamun bulan puasa jeung ngabersihkeun ruh. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan ruah? Sebab hate al-qalbu ra'sul jawarih, hate eta pimpinana seluruh anggota badan. Ieu badan anak buahna, pimpinanana hate. Maka badan urang berbuat baik dan jelek, ngalakukeun bagus jeung goreng, jasad urang kumaha ceuk hate. Mantap hirup dititah hati-hati. Hati-hati. Oh, ayeuna orang mun ditanya ada ka mana sih ya? Udah ka Tangerang atau nu ka Bogor. Terus ya kana mobil kana motor nu hadenya hati-hati. Sugan orang sempurun mah ngomong kieu ka mana sih ya? Ka Bogor. Kana motor kana mobil, kana motor nu hadenya suku-suku. Nu hadenya hulu-hulu. Ente tapi hati geus dititah ngajaga hati pala hadirin hadirat, sedangkan ieu hati ngabogaan panyakit. Anu ieu panyakit hati kabeh bararoga, teu kiaina, teu ustadna, teu pejabatna, nu miskina, nu beungharna, nu budakna, nu kolotna, awewena, lalakina, ieu ngabogaan panyakit. Nah, penyakit hate ingetkeun aya 9, aya salap. Ingetkeun ya, bawa balik oleh-oleh ka imah. Penyakit hate sabaraha cenah? Lamun ieu panyakitna nanggelag, jasadna moal bener kalakuanana. Pala hadirin, urang lamun gering, ya Allah, salesma langsung ke dokter, bener. Lihat hulu memeh ke dokter, lihat hulu anu luhur nginum paramek, lihat hulu nu handap mek. Udah diperpanjang nu eta mah. Ya Allah, lamun urang teh kencing manis ke dokter, paru-paru ke dokter, kencing pahit ke dokter, laju orang penyakit jantung ke dokter. Sae kiai meureun be ikhtiar model urang mah berobat teh menang ganjaran segede urang mah, ja urang teh hayang cager dititah ngajaga awak teh ku agama. Irba'u angfusakum, karunyaan awak anjeun, mantap urang teh tenaga ulah terlalu diporsil. Para hadirin wal hadirat, ari dohir gering langsung di berobatan, langsung orang dia ke ditu ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek dokter, ibu dari mana? Dari Sempureun Girang dok. Sempureun Girang dok. Oh iya, ibu tetangganya itu Ustadz Baha. Iya, dulur misan sama maneh nama. Malumlah orang Sempureun dia campur ngomong. Harus kolot. Oh iya, terus ibu kesini mau apa? Ih, dokter tolol. Atuh aing rek berobat, piraku aing melicet ka dia. Oh iya. Terus ibu sakit apa? Atuh puguh pan sia dokter. Aing gak digendong dipariksa. Oh iya, saya periksa dulu cek dokter. Apa yang dirasakan sama ibu? Atuh ini dok, hulu lalanjung aja. Nggak kawawa ini dok, ini alam dunia nggak gueng ini dok, makanya ibu mata ini perem aja dok. Masya Allah aja kalau dibentakkan ini 7 kuliling dok. Ini mohon maaf dok, ini kadelenya sama ibu hulu dokter penyon ini. Oh iya. Cek dokter, ibu udah berapa hari begini? Udah 3 poe dok. Oh iya, masih ada yang dirasakan sama ibu. Atau ini dok letah nggak punya rasaan. Kemarin juga ngakan uyah arasin, ngakan cabai lalada, ngakan gula aramis, nggak santai jeli pahit.
atau jelema jager tolol tong. Waduh, iya. Terus masih ada yang dirasakan sama ibu. Atuh ini dok, awak lulus aja. Kemarin juga waktu ngising tuur nilep. Atuh KBG keur ngising, atuh tuh nilep tolol. Kira aku nangtung burung ngising. Cek dokter, wah ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Hari gitu dok, eta getih aya anu jangkung. Ibu tolong mulai dari sekarang jangan suka makan sama kambing. Ih dokter tolol, atuh can pernah nanya tuh jembe. Nah ternyata penyakitnya darah tinggi. Padahal mah ibu penyakit darah tinggi mah pangbabari penyakit. Ngubarana gampil ibu punten sok milari be ayeuna minyak keletik. Suka di dieu mah jadi kampung aya keneh. Lamun rek sare leut 2 sendok minyak keletik gugah bobo 2 sendok insya Allah darah tinggi moal naik. Nah sebabna leur asal naik kolosot eta getihna jadi teu bisa naik-naik eta. Mata kira mun kieu ngomong dengekeun heula cek ibu bukan molok oh japa baring minyak keletik. Masya Allah. Terus kalau cuma cengi Rodiah ayat Rodiah di dia teh Ana teh Ijah ge seneng si Aya si Dewi teh Icih ge oi teh Sarna aya ay teh Siti Ripu Siti ya hidupnya oh mana bulan puasa biasa mahal puyeng panhulu salah gitu usaha ngalumbuk besi lamak buruk anak bagi 16 kuari karena deui bangsatnya si beuki beta mah bu kok tumbung meong nya cuma nang colok aja benga giosnya cengnya bagus boga anak kamu mending loba ye deuleu tatangga kula bah anakna tatangga kula anakna 15 hirup kabeh mun lebaran kayak makula jeung minantuna 30 insuna ada 80 genep beuh kayak main 134 atuh aing aku biak 7 dus kue 10 colobong kumaha teh kiai marah atuh henteu ngan henep bae saeutik bina-bina kitu ngarengsekeun kue aing ya Allah engke lebaran kayak makula deui eta manehna asana kue 164 saking eta mun geus naik teh bae incuna asana 10 dos aing beak aku aja. Ya Allah mantap boga anak mending loba ngenahan boga anak loba mah eta cek tetangga kula kieu ye cenah kakak cenah alhamdulillah ieu anak meni loba kuari karasana ji ka itu kumaha kitu bah lebaran anu mangmelikeun daging bae anu mangmelikeun lauk bae anu mangmelikeun samping bae anu mangmelikeun bajuna bae anu mangmelikeun sendalna bae anu mangmelikeun kuehna bae aya anu ngabeakeun bae kana pakaya kolot goreng kitunya wasilah anak lob mantap jelema paling ngeunaheun mah tukang syukur ka Gusti Allah jadi tukang syukur mah ngeunaheun Bu ya Allah ibu-ibu syukuran bae boga salaki hideung teuing syukuran bae nuhun Gusti abdi mah boga salaki hideung wios Gusti hideung ge hideung mah angel kabelok Masya Allah ngarendeng jebatan kaung doang adik kakak la ilaha illallah bahkan kamari masalah kula cenah di pasar Majak meh bekas siu ku mobil sampah da pajarkeun plastik da ku hideung la ilaha illallah laju ya salaki abdi alhamdulillah wasilah hideung mah cenah kamari ge ngariung kasempureuan girang atuh nyokot berkat 16 teu kanyahoan ja hideung ieu laju eta salaki abdi mah mantes maneh nyok kulit hideung make baju hideung make peci putih atuh doang teh jak-jak laju ku anak tadi balik ke jenah baju berem dipakai ke mana atuh kulit hideung make baju berem atuh doang sakang tangkil enggak syukuran bae ka Gusti Allah boga salakihin ya Gusti Allah boga salakihin alhamdulillah bapak ge boga pamajikan cerewet syukuran bae Pak nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet masyaallah teuing nu penting mah kejo asap
Ngenahan baga pamajikan cara udah kudu meuli radio. Ya Allah alhamdulillah wasilah pamajikan cara kotok di atuh tepetaheun di imahna. Manta ke cirikeun lamun imahna utai kotokan cerewet dan boga imah. Kotoke beak dibuburak bae ku eta. Cekotok urang ulin yuk ka imah si anu jakeun haolan loba remeh meureun. Cekotok teh hayang aing mah jeung. Kamari geger rieng sampe torek ceuli aing. Durian bae. Ai cerewet mah Pak bingkang mah geus ti pabrik na ulah aneh. Atuh nang naos aneh-aneh tuh bingkang cerewet geus ti baheulana. Tapi jagola boga pamajikan mending cerewet daripada nu kabetam bedoang gedebong. Sakali ngomong ngabeletak kana hulu. Mending nu cerewet. Oh, cerewet dong nah. Masyaallah, benar. Terus ya. Penyakit hati aya sabaraha? Iya aya 3 9 mang udah bener jeung ngajina dengekeun ulah sok lalawara aing ngaji teh ulah sok lalawara aing jeung hukum ulah sok lalagaan ya penyakit hati sabaraha 9 bawa balik ka aing mah 1 hasud 2 suudzon 3 ujub 4 ria 5 takabur 6 kaslan 7 ghadab 8 toma 9 hikdu cek sakaul mah jahal. Ieu penyakit hati kabeh balaroga bener alhamdulillah teu kiai teu nu bodoh teu nu pinter ya Allah ari jasad gering diubaran bagus ari hate biangna sagala-gala geus karatan kunaon tadi ubaran iyalah jelema geus ieu hate panyakitna 9 contoh nu diterangkeun ku kula moal loba-loba 3 bae aya eta cenah genep deui kebe tahun hareup moga-moga kabehan panjang umur ya Allah hadirin contoh penyakit hate 1 hasud. Iya penyakit nu paling berbahaya dina hate hasud. Maka ditenden ku ulama penyakit hate pertama hasud. Naon ngaran hasud? Ngaran hasud eta ngarep-ngarep leungit kanikmatan nu aya di batur. Eta kanikmatan teu pindah ka awakna. Ya hasud. Tatangga kabeli termos teteh nu ngagolak. Na'udzubillahi min dzalik. Lamun hate geus boga penyakit hasud, mohon maaf. Wa kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap manusia anu ku Allah diberi kanikmatan, baik ilmu maupun harta maupun banda maupun jabatan, geus pasti jeung yakin bakal dihasud. Wal hasud la yahsulul maksud. Jalema tukang hasud mual kudu hasil maksudna. Mata jelema tukang hasudna awakna ge kuru. Aya di dieu kuru. Ulah kasinggung. Itu setiap-tiap nu kuru hasud. Bener aya. Atuh kumaha aja mikiran awak batur bae. Mantak bisa aya di dieu jelema lain tuh hayang diet, meuli obat ka dokter tedekeun kuru bae, geus hasud bae kege kuru. Lamun hatena geus boga panyakit jasadna moal bener. Contoh ya supaya harti kula tak nyen contoh Rodiah anon cenah ana cenah si Mimin kuari mah cenah kamari menenna sombong ta si eta kunaon mau motor anyar ejek teh ana leh bari ngerengid motor ge aing nya meunang ngeurit. Ya Allah, eta ngomong menang ridit sampai bibir ngajebe, irung nyerengid, bibir nyengsol. Kunaon gitu sampai kadinya jasadna teu bener, hatena jore. Bari ngomong kos gitu. Hendak naosa nyengsol bibir, hendak naosa ngaringap irung. Coba lamun hatena bener mah.
Rodiah enon ana si Mimin cenah kuari kebeli motor ai teu nyangka alhamdulillah dia Mimin masya Allah dia teu pira eta dagang nama usaha dagang keprok dagang abu keprok we patam kieu ya Allah pangaruh salaki siapa Mimin mikir masalah kebeli motor teu cara salaki aing kahayang mantap aing marah dasar rutsek kita kasalaki aing kahayang laju gawena ih aya eta anak 17 gawe saha tah ai jelema henteu hasud mah hatena moal nyerengid ngomongna ge ieu lah hasud warung itu rame warung ieu rehe teluh ting seleber setiap jelema anu diberi kalimatan pasti bakal dihasud tapi ingat orang yang hasud mua kudu hasil maksudna contoh supaya kaharti besi mun gerang hayang herang eta besi kudu diamplas nah eta besi diamplas supaya herang naros kuring pak lamun besi diamplas nu herang besina apa amplasna besina ari anu ruksak besina apa amplasna besi ibarat jalma nu dihasudan jalma nu dihasudan mah mungkin herang ibarat besi digosok dunyana mungkin naik mungkin loba usahana tambah berkah tambah maju ya Allah babaturana mungkin loba mungkin berkah tawawuna mungkin berkah dunyana mungkin ditambah Masya Allah para hadirin itu ibaratna tapi hamplas anu ngaherangkeun itu bakal ruksak jalma anu hasud teu kudu didoakeun bakal ruksak sorangan lantaran ku amal perbuatan sorangan geura tarobat ka pangeran nek bulan puasa berikut Haji Jamaluddin teu rumah sapang bersihna kuring nanglet dina hate panyakit moga-moga Allah ngahampura ka urang kabeh ialah hasud Rabbana Karim maka ulah hirup ngarasa aing pang benerna rasa aing pang anuna lamun jelema geus boga rasa aing anu berarti dina hate ngabogaan sifat takabur ialah penyakit hate deui bae tidak diubaran ku agama Haji Jamaluddin lain pang bersihna rumasa kulo badosa ibu di awak abdi ria ujub suudzon numpuk moga-moga Allah ngahampura ka dosa urang sadaya amin amin mantap doa nu dibaca ku Kangjeng Rasul tiap tos salat Allahumma inna magfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi Allahumma ilam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun antablughani li'annaha wasi'at kulla syai. Masya Allah Gusti Allahumma inna magfirataka arja min amali saengnya pangampura Gusti mah ku abdi diharap-harap leuwih luas leuwih jembar tina dosa abdi tina amal abdi makana Sayyidina Ali ngadoana kumaha Sayyidina Ali ya sahabat Rasul ya minantu Rasul ngadoana kumaha wa inna maghfirataka lidzalimin wa ana minadh-dhalimin iya Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali Gusti sanyana pangampura Gusti jeung jalma anu zalim wa nahnu minadh-dhalimin cek Sayyidina Ali kaula termasuk jalma anu zalim tuh Sayyidina Ali apa artinya tawadu terasa aing anu yuk ayeuna urang hayo endek Ramadan geura bebersih hate moga-moga dibersihkeun hate urang ka Allah terus 11:30
Sampai jam hijinya panira wani nambahan lah ya gimana urunan bari jeung rese di pentanan kue ingka ciri lo pakai can lunas ya nu teu mayar ge aya laku dibedil huluna naon jelema atuh ulah akhlakna nu kudu dibedil. Bala hadirin wal hadirat ya tah hiji penyakit hasud, dua nu sok loba nempel di urang penyakit ghadab. Naon ghadab? Loba marah. Eta urang hadirin marah teu saha-saha. Wayana salaki ulah sok loba marah ka pamaji. Kadenge ki pamajikan ulah sok loba nyerang ngidan ka salak. Kadenge kan kesuayana ulah sok loba marah ketika sahabat bertanya ka Kanjeng Rasulullah, punten cek Rasul cek sahabat Rasul aya naon sahabat kumaha ya kami ibadah yang ikhlas? Cek Rasulullah la taghdab miraran. Rasul ngabulak balik kalimat dia la taghdab cek Nabi ulah loba marah mun anjeun ibadah yang ikhlas. Sedangkan urang mah pan waduh komo salah kita teh boga banyak kita tinggi teu kau panggil ke jong ngebul just selewak bae punya bo euy geus ibu ulah sok loba marah ka salaki ulah sok loba marah ka pamajikan. Pak awewe diciptakeun tina tulang punggung rusuk paling kiri mantak ai tulang mah tilok lempeng tulang mah beng mantak bikang mah loba nu beng. Nah cara ngalempengkeun tulang ulah sakaligus bisi potong ngalempengkeun awewe nganasehat awewe ulah sakaligus. Ieu mah kadang-kadang salaki gede adat mun geus teu makul aya piring disepak aya gelas disepak aya rice cooker dibabetkeun tungtuna dia neuk ngejo beunah naon akibat gedean loba marah. Lamun eta marah nempel dina hate jasad urang moal bener ja buktina mun geus pamarahan salaki piring disepak gelas disepak rice cooker dijejak aya anak ngaliwat bletak digetok siap anak nekot mewek anakna cek anak nama ai bapak kunaon teh nyawa aing ge aneh ka bapak dia cenah. Ya Allah aya ucing teu boga dosa ngaliwat pati sepak celeng beta ucing pot ngan celeng poporongkolan ucing kieu be ucing kapangi ucing ku baturna atuh ditanya make bahasa ucing cek ucing kunaon siapa porongkolan ngeri cangkeng tah lain cenah aing disepak ku imah eta ari kitu sia maling lauk atuh jah henteu pan sia disepak teu nyawa aing ge aneh cek ucing teh baturna hiji deui emang imah eta mah edan nih sia mah edan we aing ibarat teh dijejak cenah ku sia tah cek ucing nu hiji deui geus sakitu paling ngihan hordengna bae sakalian cenah cek ucing nu hiji deui aing gendek ngising bae na kasurna mantap ge imah urang baru ciki ucing eta ieu gede adat salakina loba mamarahan mantap ulah sok loba mar la taghdab Kangjeng Nabi ngebulak balik kalimat supaya eta umat ulah loba marah. Dikula baheula aya guru pencak hebat pan eta silatna gelut eta dua itu boga pencak ieu boga pencak gelut ku nafsu marah tungtu sining gegel jurus teu kapasang ieu akibat eta godop loba mar cek ibu lamun geus eta hatena marah geus moal bener jasadna ge contoh ibu teu boga duit anak terus-terusan minta duit bae marah teu jengkel teu na duit di mana bapak si ada tuh ngaringkup bae ya Allah ya Rabbi duit ya Allah sekali dua kali mah duit
Hayang duit, ya Allah siap udah gel tuh duit nggak naon eta pot kekerewe berarti hatena henteu cag kering nempel tak penyakit godop jasadna geus teu bener geus ieu jasadnya aku macet hate ieu pimpinanana jasad anggotana mantak atuh rakyat mah kumaha pimpinan lamun pimpinan endah rakyat cager lamun pimpinan geblek rakyat goblok al-qalbu ra'sul jawarih hate pimpinan anak para hadirin iya urang ngalengkah jeung teu ngalengkah ya Allah Masya Allah Rabbana Karim nah iya geus moga-moga orang sih bisa nyagerkeun penyakit hati amin kedeng ubarna dibere ku kuring tadi penyakitna ku ari ubarna sabaraha penyakit hati tong loba-loba nu katilu bakhil alias ulah sok salaki ulah sok pelit ka pamajikan ulah sok pelit ka salak ya Allah kadang-kadang eta sok loba rumah tangga pamajikan ngatur salak pamajikan bloon salaki sieun ka pamaji salaki tolol dengekeun ku ibu jeung ku bapak loba nu ngadu ka kula indung bapana aya naon bah aya naon teh anon mak Kiai minta doana aya kitu kunaon anak kula ku ari geus kawin heuh jatah jodona baheula mah anak kula masyaallah ku bageur ka kula mere duit ge masyaallah nongan ka kula kuat unggal pe aya ku ari geus boga pamajikan sagala diatur ku pamajikan mere duit ka kula bari jeung jarang susu lumputan jatah meunang ku pamajikan anak kuduna ibu ulah kitu dengekeun ku ibu menang rezeki saeutik mak pak mantak mun embung siling curiga ya salaki jeung pamajikan nu mere duit ka indung salaki urang nu mere duit ka indung urang salaki engke saling keterbukaan kartos dah iya dibongkar ya ku ada penyakit hati ya ya Allah kuduna gitu elingan salaki boga rezeki pak naon hi emak masih berat masih ada duit ya Allah poho berapa itu mama ih berat duit 500.000 logik amat kan bapak boga duitnya ke 10 juta pan mama masuk haji di nuka haji Jamal disempurun urun hilir haji cek kiai ge lamun urang cenah ge kakolot ngahormat bari bager rezeki bakal ditambah beres 1 juta gede amat cak itu ge kurang kene eta gagah pamajikan kitu pak angges beres kali itu ku mama atuh ulah indung kami bae ulah indung bapak bae indung kami ge sarua heuh mak engke teh salaki ngomong indung mama ke bere emak di ditu sabaraha geus akurkeun bae 1 juta sajo enak gitu tuh cager samjadah iya penyakit bakhil mantap kata penyakit bakhil para hadirin tukang jampe teu kuat teu ngajampe mending kena bubaran gering panas daripada ngajampe cenah yumpang doaankeun kiai minta jampe ada pula supaya bager tadi nambah dret tadi nambah iplit pula supaya bager waduh teu sanggup sabab eta koret lamun kurang-kurang eta geus watak sedangkan al watak la yutak watak mah teu bisa diutak-utak nah ke atas dah boga duitna 1 juta pak gara mereka emak mah udah emak gitu
Lamun ibu perhatian kami toha ka indung salaki urang bakal perhatian ka indung bapak urang. Kahartos neng nucan karawin sing balager nu geus karawin geura rarobah lamun aya keneh indung bab bisi engke makadu indungna aya keneh mana di Jakarta naik kereta di Maja turun di Pasar Maja ceng telepon Maya aya coba dia kakak ngomong kadina nu bungsu mah naon dia kakak ngomong assalamualaikum waalaikumsalam naon dia lain mah adi di Maja ya karek datang dina kareta ayo lain mah yang naon hayang ieu dan bubuhan jeruk asem yang naon tah apel ceneulah atuh mah anggur penting yang naon tah hayang ieu nya martabak kacang teh kacang hejo kabeuki mah teh panas geuneuh nya yang naon tah hayang aing mah eta beulikeun bae martabak beulikeun kurang 2 ulah cara orang dia orang sempureun girang beli martabak berapa 2 ilap astagfirullahaladzim buat 2 ilap balabetan bilik bae jangan pakai sabun bumbu mentega pakai sabun colek eta beulikeun bae martabak teh indung engke datang mah ka imah naik motor assalamualaikum waalaikumsalam siang geus datang enggeus mak mana martabak eta kolot penyakitna emak kan tadi ngomong embung siang ngomong sacayut kejen martabak ge 30.000 teu beuli ku sia pan tadi emak ngomong embung dibelikeun ge embung ge aing tadi ku ari mah hayang cenah ieu kolot ieu azan nah geus ieu penyakit hati sabaraha cenah 9 tadi naon ari ieu sabenerna ngadengkeun aing tah henteu uyuhane Ustaz Baha boga murid balalet model kieu hiji ha tah nu kadua diterangkeun ku kuli naon tadi godom loba mar nu katilu pel ubarna hate aya 5 ya urang bahas ubarna nu 9 tadi bisa leungit lamun boga nu 5 hayang teu leungit hatena hayang teu cager berarti gerering urang di hatena wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul laili wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al fudala. Masya Allah para hadirin sadaya wadawa'u qalbin ari ubarna hate aya 5 khamsatun eta aya 5 geus hate urang hate ibu hate bapak hate kabehan lamun keur pararus jarareng taiut marareng hate ibu keur hararen jarareng cek budak bore mah keur galau nyawa yang teh nyawa aja tulisan galau ya Allah lamun hate keur galau lamun hate keur pusing ulanyeun status mimin ulanyeun status Pak ieu mah jelema teu boga duit ngadu ka status jelema tolol dong teu boga kaimanan ngadu ka pangeran ieu mah siling gorengkeun salaki jeung pamajikan hayu siling singgungna status tungtungna batur nyarahueun nu boga kontak urang nanaonan statusna nomor manfaat bae kudu ngajaga hate ari hirup mah kudu kompak bareng jeung dulur ari naon mah nu bakal manfaat
Ieu masalah laki nyinggung ka pamajikan status. Pamajikan nyinggung ka salaki dina status. Tungtungna perang status. Naudzubillah. Rusak akhirna acak-acakan rumah tangga gara-gara nu kitu. Tong dianggap enteng kos kieu loba kajadian, lain 10 20 ratusan jelema. Naudzubillah. Sing diraksa urang sempureuh. Amin sia kitu. Tolol. Coba eta perang status tungtungna bapak. Geus ku ari mah dibere nyaho. Lamun hate keur pararus jarareng. Ya Allah. Hiji ubarna hate fatilawatun. Kudu daek maca Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wallahu a'lam bimuradi. Al-Qur'an ku Allah diturunkan jadi penawar, jadi obat, bahkan jadi rahmat pikeun jalma nu mukmin. Ya Allah, geus ibu lamun hate keur geuring lobakeun maca Qur'an. Komo di bulan Ramadan. Cek ibu-ibu kumaha cenah kiai? Kunaon teh buku-buku kumat di mak kiai? Kula marumas jalma mud teu bisa maca Qur'an. Baheula teu sakola madras, teu masan ku kolot kita ngangon doang urang sempur. Oh dia tengah ku orang jadah doang. Lamun ibu teu tiasa maca Qur'an atos be wudu canda Qur'an bukakeun polotokan ku ibu Qur'an. Menang ganjaran kiai, menang di dunia aya 4 perkara di deuleu hukumna ibadah. Nah nu kahiji an-nadru ilal Qur'an. Nempok kana Qur'an. Hei, baca Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ngan maca Qur'ana anu bener. Awas ya para pemuda, mana di dia masjidna? Sok aya tadarusan bulan Ramadan. Tah, kana sapeker hopay aya daek mah. Hitung-hitung ngahanet-hanet lembur. Ngan lamun acak-acakan ulah kana sapeker. Maca Quran dadale gedung kana sampai ke ilsin. Ngisin kan maca Quran acak-acakan kana sampai ke ratunan naonan. Batur ge. Ta sin mim dibaca kana tosmon. Batur ge toha dibaca tuh cenah ieu. Yasin dibaca yes. Oh. Mata kalau bagian maca Qur'an. Bu, di bulan Ramadan mah dilipat-lipat ku Allah. Kieu 10 lipat. Lamun ibu maca Qur'an kieu Yasin. Lamun bulan Rewah ku ari maca ibu maca Qur'an. Ya dibalas hiji, sin dibalas hiji, jadi Yasin dibalas 2 huruf. Sahuruf dibalas 1 huruf. Tapi lamun bulan Ramadan ibu maca Yasin. Yasin. Iya dibalas 10, sin dibalas 10. Jadi 2 huruf dibalas benangna 20. Geus lamun ibu teu bisa maca Quran mah bulak-balik bae Yasin. Serbu balik sia kunaon. 3 juta huruf balasanana. Nya, Bu, maca Qur'an. Mantak anak urang kita bisa maca Qur'an. Mantak belajar Qur'an mah mengpengker ngora geus kolot mah boro-boro pipi, peot, untuk geus permisi teu bebeja-bebeja acan. Sarroyaro sayor rayo. Aduh, geus kolot maca Wadduha teu tamat-tamat. Nek maca kudu nama Wadduha wal laili idza saja imah. Waduh cekin sudah punaon tambah kolot aing baru dia waduh maca Qur'an. Nu kadua ubarna hate walil batnil khola aya wal khola lil batni kudu daek pentel pejit daek puasa sun
Tah Senin Kemis tak puasa. Masya Allah. 2 tah. 3 wa qiyamul lail hudang tipet. Salat 2 rakaat. Lamun orang keur para rusi ngadu ka Gusti Allah. Boga hajat ya Allah Gusti. Mungka Gusti abdi nyuhunkeun pertulungan ya Allah Gusti. Ya Allah salaki nguseup bae ya Allah. Ya Allah, oh kalakuan ya Allah nguseup bae ya Allah. Mending mun bebenangan museumna ya Allah. Buka-buka eta gagang nasi potong ya Allah Gusti. Eta kenur nasi pegat benangna ya Allah Gusti ya Allah. Berangkat isuk, berangkat sore balik isuk unggal penting ya Allah mending mun saminggu sakali mah ya Allah Gusti ya Allah. Lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah. Salaki abdina Sunan Jaga Kali ya Allah. Arang siang geus bulan puasa mah tolol. Mancing be mancing. Mending mancing Lailatul Qadar di masjid. Bu, mementa tipeti. Hayang jembari hayang naon mementa kau. Ya Allah. Duit ya Allah duit. Ya Allah. Kalau kita usaha ya Allah duit. Ya Allah. Lebaran dan kembali baju ya duit ya Allah duit. Ya Allah. Anaknya 13 ya Allah Gusti. Salaki abdi anak abdi ya 13 ya Allah. Muga-muga ya Allah. Usahana sing anu maju ya Allah bener bae menang 3 poe diijabah doana anakna usahana dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur. Tilu opat wa tadarru bisahr kudu rajin maca tobat ka Allah. 5 ubarna hate wa mujalasatus sholihin al fudala sok daek ririungan jeung jalma-jalma orang saroleh ahli-ahli ibadah daek tegesna daek nyakeun ka pangajian ke ka center ku cahaya orang soleh hate orang bakal leuleus daek ibadah ka Allah. Geus panyakit hate 9 ubarna aya 5 geus insyaallah poho deui eta mah tanyakeun bae ka nu deukeut nya kitu sakitu anu petur moga-moga aya manfaatna leres hidayah taufik di Allah lepat kebedoan kuring. Hapunten anu kasuhun moga-moga urang kabehan diampura dosa, panjang umur anu barokah, gembar rezeki urang anu barokah di bulan Ramadan ya Allah. Moga-moga urang sadayana sing bisa ngalaksanakeun ibadah amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.